barayakita.com. Baraya wilujeng petepang dina acara Dongeng Sunda garapan Abah Iskandar. Wilujeng ngadangukeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu baraya sadayana, alhamdulillah tiasa ditepang daungkeun di sareng carpon ti barayakita.com. Hatur sewu nuhun kanggo anu parantos subscribe, like, komen, salawasna satia ngadangukeun dongeng-dongeng ti barayakita.com. Ageng harapan sim kuring mugi dipapadenan rezeki anu ageng, anu berkah turta manfaat kang urang sadayana ku ayana pidangan dongeng-dongeng anu kahaturkeun dengan ayeuna. Mangga urang sami-sami lenyepan carpon dina judul Hukuman Dalem kengeng Ki Umbara. Harita teh zaman priayi di Bareno, Mas Atang juru tulis di kantor kabupaten nyobat medok jeung Mas Adang juru tulis di kantor asisten residen. Ngabasakeunana oge si laing dewek bae. Demi kantor kabupaten teh pernahna dipahareup-hareup pisan jeung kantor asisten residen. Hiji mangsa tuana R ngagaleuk kai jati ti Bos Wesen bikin nyeun istal. Reana 40 teuk-teuk. Tegalede ukur sagede-gede congo ping-ping kolot. Eta kaita ditumpukeun di pipir kantorna. Dalam oge uningan yen eta teh kai kagungan Tuan AR. Sameme istal prung dijieun Tuan AR perlop ka Batawi. Lilana 2 minggu. Biasa mun Tuan AR perlop nu jadi wakil teh dirangkep ku bupati. Teu ayeuna teu baheula mun suwung kapala pagawe-pagawe teh sok gelumbira pisan. Harita oge pagawe-pagawe di kantor AR teh sapopoena ngan hareureuy jeung tatara tembangan bae di kantor teh. Hiji mangsa geus usum bubar kantor, kirining aya telepon. Buru-buru ku Mas Kopra ditarima, sanggeus nyarita sakedeung bari popoyongkodan sokop telepon dina luhur meja. Cong nyembah dereg-deg lumpat nyamperkeun Mas Adang. Omongna hariweus-weus. Enggal Mas Ulis disaur kana telepon. Kusaha pangawulaan benu. Dereg-deg Mas Adang muru telepon. Halo abdi dalem pun Adang. Sora ti belah ditu. Juru tulis nyaho ieu nu jadi wakil RT kami. Dawu dalem terang. Nah atuh heureuy jeung tetembangan bae. Si lain pemawananya. Dawuh dalem teu pisan-pisan. Malah abdi dalem anu sok ngahuwi teh mung kajeun ungeus mah ngan kahareup ulah deui-deui bejaan babaturan. Dawuh dalem sumangga diestokeun pisan. Lain juru tulis ari kai pikeun yen istal teh geus dipake. Dawuh dalem teu acan. Syukur ku kami dinya meula pikeun yen kanang soang. Pikeun yen istal mah engke ku kami digantian ayeuna oge kami keur pesen ka Bos Wesen. Dawuh dalem sumangga mung rupina moal tiasa diangkut ayeuna ka kabupaten. Margi anu sanes parantos warangsul kantun pun kopral bae. Is pugu kudu ayeuna pisan. Akutan ku juru tulis jeung kopral bae. Kuduaan hitung-hitung hukuman ti kami karuges ngapalaan hareureuy jeung anu tetembangan di kantor. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Mitra kaum dangu gancaning carita sejalan bari kukulutus Mas Ulis jeung Mas Kopra tuluy
saring kieu ngagotongan kai di akutan ti pipir kantor AR ka pipir kantor kabupaten. Teu wudu karek menang 10 teuk-teuk oge geus luut leet kesang. Malah amekan Mas Ulis mah geus paronok-ponok acan. Keur ngaberkuk ngagotong anu ka 20 teuk-teukna. Jut Kangjeng Dalem lungsur tina kuda titihanana mulih ngarona. Kaisa eta teh juru tulis. Kubraga dibebetkeun. Brek depa cong nyembah. Dawuh Dalem kai Kangjeng Artea temana haruhahareho. Di akutan ka mana? Dawuh Dalem ka kabupaten. Nah saha nu nitah? Leng Mas Ulis hemeng manahna. Bari depa Mas Kopral gugodeg heran. Piwarang dampal Dalem tewa Mas Ulis meh teu kadenge. Hah? Baru kami miwarang maling teu pindo damel, malah ieu pun Kopral saksina. Bari gegejog pangawulaan ti popolotot nyentak. Kopral, ngimpi sugan si laing teh. Pajanyaksian kami miwarang maling kai Kangjeng Ar. Disentak itu teh Mas Kopral maniti buburanyat, tapi tuluy tungkul deui. Sirana meh antel kena lemah, cong nyembah. Dawuh Gusti, tadi teh aya telepon ti saha? Hah? Ti hemeng abdi teh Gusti. Malgi SS pisan ti dampal Gusti. Kurang ajar. Moal salah anu nyolong ngaran kami. Moalnya kami barang ngagubug kai Kangjeng Ar. Be bisa kumaheun teuing ti bendeunana. Mun anjeunna uningaeun. Hayo gubugan deui ka ditu. Mitra kaum dangu ngakutan deui 20 teuk-teuk teh Mas Ulis jeung Mas Kopral manis seuseut anggeus. Untung sarengsena teh disalaur ka dapur ku Kangjeng istri. Tayeuna diwartosan ku Kangjeng Dalem. Keur jongjon dalahar Kangjeng Dalem nyampeurkeun saurna. Sugan juru tulis atawa Kopral boga curiga. Saha kira-kirana anu boga gawe teh? Dawuh Dalem, aya ari sangkaan mah. Temal Mas Ulis adang. Saha pun atang rupina mah. Margi pribadosna anu sok heureuy teh. Mitra isukna telepon ti kamar Mas Atang ngirining. Halo, ieu teh Atang, kami Dalem. Cek suara ti belah ditu. Lah, tong aksian make ngaku Dalem ka dewek. Mun kanu sejen mah pek bae. Teu nyarahokeun modalna. Kurang ajar. Si laing wani ngahina kitu ka dewek, majar nyaho modalna. Dewek Dalem. Cek dewek oge menang si laing aku Dalem ka batur mah. Malah rek ngaku jadi Kangjeng Gubernur oge pek teh teuing. Ngan ulah ka dewek mah da buku nyaho modalna. Kepada si laing teh urang ciamplas. Barang keur hoghag dina telepon bus sobat medokna nyeta Mas Adang abus ka kamarna. Mas Atang olohok gagang telepon lesot tina leungeunna oge teu karasaeun. Ari anu bieu keur nelepon ka dewek teh lain si laing dang sok ngaco pan ieu dewek na teu kadeleh. Nah saha atuh anu tadi nelpon teh? Bieu katenyo ku dewek anu keur nelepon teh Kangjeng Dalem. Beuh, tiwas euy. Omongna bari ngarempah ieu kana kursi. Blus Mas Kopral Kabupaten abus omongna. Mas Ulis Atang sareng Mas Ulis Adang disaur ayeuna pisan ku pangawulaan. Ayeuna dewek dilepas tedang malah bisa jadi dibui kumaha barudaknya. Mas Atang umandeuar keun ulah melang dewek nu ngurus indung nama. Cek Mas Adang bari seuri. Sia dibabuk ku dewek. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Mitra kaum dangu bari rarampeolan Mas Atang digiringkeun ku Mas Adang jeung Mas Kopral lir anjing rek nyampeurkeun paneungeul. Sadatang-datang gabruk Mas Atang ngarawuh teku pangawulaan tuluy acong-acongan nyembah nyangakeun samudaya kalelepatan. Dan naonan si laing teh Atang kawas anu weul acung wani ngahina ka kami. Sadaya-daya abdi Gusti nyangakeun beung teuk-teukeun ti koro-gorokeun bobot sapanon
timang teraju aya di dampal Gusti. Lain nanyangka saha anu nelpon teh. Dawuh dalem mana teh ieu pun juru tulis Adang. Nah abad nyangka ka juru tulis Adang. Dawuh dalem re abdi dalem rumaos parantos ngaheureuyan. Mitra kaum dangu barabat Mas Atang nyaritakeun basa kamari nelpon serta ngaku-ngaku Kangjeng dalem nita ngakutan kaitea. Ieu geuning mangkelukna adu diteangan teh Dang. Saur pangawulaan teu pinodama nyangakeun temal Mas Adang bari imut sugema. Ieu Tang, si lain ge nyaho yen jelema anu salah kudu dihukum. Lain kitu Dang, sakumaha dawuhan leres pisan, buka baju jeung samping. Saur pangawulaan ka Mas Atang. Bari pias porosot-porosot Mas Atang muka baju jeung sampingna. Nu tinggal karikolor jeung bostrok. Nya kitu deui beno teu kenging dibuka. Itu kai kagungan Kangjeng Arte geura akutan kabeh ku maneh ka dieu. Ti dieu balikeun deui ka ditu. Ari maneh Adang ku kami diangkat jadi manor. Mun katanya melid ulah asa-asa habek-habek bae teungeuh. Mitra kaum dangu rengkenek Mas Adang rengkenek jibrut bari teu eureun-eureun seserian. Raoskeun nun ketak Mang Manor engke. Cong Mas Atang nyembah pok unjukan. Manawi teu jadi rengating penggalih abdi dalem gadupi unjuk. Naon? Pok sebutkeun. Kemari pun Adang dibantuan ku pun kopralna. Margi pun kopralna jadi saksi basa nampa telepon ti abdi dalem. Abdi dalem oge waktu telepon teh disaksian ku pun kopral kabupaten. Atuh ayeuna oge abdi dalem kedah dibantuan ku pun kopral. Inya bener bantuan kopral. Sok gancang. Bongpong panas cek Mang Manor. Seuri bari mulil-mulil kumis anu teu ayaan. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com. Kumaha perasaan Mas Atang harita ku sararea oge tang tuka cipta. Mana capek, mana dipapanas, jeung teu meunang minge pisan ku Mas Manor teh. Ari rek ngalawan teu aya pepetaheun lantaran pangabulaan ningalikeun bae. Si laing teh ngajak pepegatan, ceuk Mas Atang ngarewas ka Mas Manor, basa ngaliwat ka hareupeunana. Urusan eta mah urang bedamikeun engke. Ayeuna mah dewek Manor si laing sakitan. Ingat pon melid paneungeuh bagianana. Bibirna renya-renyu nahan piseurieun. Kasembelan sia. Omong Mas Atang larampeolan bawaan ingku berat jeung geus capeun. Barang anggeus barang golepak Mas Atang membeutkeun maneh. Amekanana ngahegak jeung paronok. Hampura Dang. Cing dewek pangnyokoutkeun cai bisi dewek hos manten. Mas Adang pohara karunyangeunana da pugu tadi nama jijeunan bengisot teh. Tuluy lumpat ngot cai ka dapur, tuluy diinumkeun. Nah, ori sembrot teh diburakeun kana beungeut Mas Adang. Wah, cukup sakitu oge ngawarah Manor galak mah. Ceuk Mas Atang bari ngasongkeun leungeun ngajak sasalaman. Duanana tuluy sasalaman. Mitra kaum dangu cag carpon dina judul Hukuman Dalem kengeng Ki Umara urang cekapkeun dugi ka dieu ke urang teraskeun kana carpon salajengna. Hatur sewu nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. barayakita.com